rongsok. Ini tukang rongsok. Mang, ada ya? Naon atuh deui lah aing mah. Biasa, sia yang rongsok embung. Biasa ya tuh banget nak. Lah, bener teh aing mah porsan teh bohong di wae. Benar, geus diuk. Diuk cenah. Ya, tadi teh si Bos Nova nawarkeun rongsok, cenah bisa si Ucup bawa erek moal sia. Oh, emang si Bos Nova di dia gitu? Aya di dia kerek datang. Si Bos Nova mah pasti loba rongsokna, kurut motor, erek moal sia. Oh, iya apa tuh ancor? Ya, geus da aing mah perlu heueuh. Ka aing keur mah komisina we, si bosna aya di warung ditu dihareup. Heeh. Bener aing nggak mau bohong. Aing porsan teh bohong. Jih, Aisyah, iraha aing nggak bohong ke maneh? Ya tuh lah. Di mana sih bosna? Bosna teh di Wadoyok. Heeh. Wah, main ada jauh tuh aing euy. Lah deket anjir leumpang genan paling genan setengah kilo. Heuh lah. Ya tuh ya. Nuhun ya. Heeh, bos nuhun. Bos. Urang kerek nanya, emang heula si bos boga rongsok kurut motor? Loba cuk, aing mah bener aya sa mobil mah. Mana butuh? Butuh bos. Ditari mana sakilo sabarat itu ayeuna? Ayeuna sakilo kana perbesian bos 3.000. 3.000. Heeh, teu bisa nambahan. Kitu. Ayo kuat hayang cokot jeung kaing ka ditu nya. Wah, urang kudu mau naon bos? Aya sa mobileun mah tah minjem make mobil Wadoyok. Wah, itu bener bos. Lempang banget tuh bos. Ulah tinggal mobil orang teu bisa mobil mah. Sia arek iraha nepina lempang. Pakai mobil udah jauh mana teh. Emang rongsokna di mana bos? Di Purwakarta aing rongsokna, cuk. Aya sa mobileun mah. Anjir. Di Purwakarta bos. Heeh. Aing ya, geus katipu dewe ku si Didis. Emang kumaha kitu ku si Didis? Loba cenah rongsok mah. Udah memang bener loba. Oh, Sia teh nyokota lempang ka ditu. Heeh, si bos loba-loba mah. Tapi jauh pan. Bos. Coba kita geus mere komisi kira kasih Didis bos. Sabaraha? 50. Ah, sia mau percaya teh si Didis atuh da geus memang apa aing orang mana? Teu apa bos? Aing teh orang Purwakarta, memang bener si Didis mah loba bak rongsok di Purwakarta. Aing mah kalau karo milih wae mah. Nyangger resiko maneh eta mah. Aing mah bos. Aing balik atuh bos lah. Geus layangna rugi sia katipu si Didis tah. Wah, ini mah tidak bisa dibiarkan, Bos. Kita harus ada tindakan. Kudu disikat ieu mah. Bos, ajak balap ke bos. Siap, gas. Bila ke mana? Balik deui teu. Rok balik deui ke wang arudag. Boleh nak ya. Anjir, mogok. Anjir. Ah, dorong we. Oh, kerting aing. Anjir. Aduh. Aing mau terus kerting dorong apa kana? Serang. Nah, tadi mana waktu sudah ual-ual saya tekan depan arwang? Hah? Ngajak balap naon budak leutik? Naon maneh maksudna eta? Hayang di kilo eta motor. Naon ieu? Aduh, Mang Didis, kumaha ieu urusanna ya? Tenang sih, tenang. Sok, kumaha? Mang, kumaha ieu? Sok, nah. Naon sok ngajak balap maneh? Mang Didis. Aduh. Henteu ah. Sok, buru situ teh. Hayang di kilo ieu motor. Hayu rek ngajak balap. Ayo. Sok situ teh. Anjing, Dis, bener boga duit. Tuh. Ai, paralel ini bulan akhir tahun teh. Geus kieu Dis. Oh, bibitan. Neangan atuh dik sia mah. Berapa ku aing kudu jual sama ibu sih. Oh, mau jadi pantareta yang nyarekan sopal ngadu. Nah, kan gitu. Ya oh, ini mungkin mau dilanggar. Rongsok. Rongsok. Bos, wes mana wae tuh? Ya alhamdulillah. Benar naon di dia tuh? Saya beli nongkrong lah, ayo budak murah mah nongkrong anjing, usah wae. Cup nesa anjing jauh-jauh teuing ge ke tempat wisata kieu mana nya. Cup sia geus burit kieu masih keneh ngidar cup. Lah aing mending keneh jauh ka dieu. Di tonggoh mah geus beak tuh da rongsokna. Motah sia mah mun geus ek magrib kieu anjing ngidar keneh. Heuh puguh ya aing geus burit kieu can menang. Sakarung-karung acan di aing rongsok. Ya buriteun aing kete balik. Maneh anjing geus burit kieu. Maneh balik kumaha ayeuna? Lah nyaho puguh aing je bagus peuting kieu geus burit. Lah mun aing mah pila we aing rek ngendong di pila atuh lah. Anjir.
Balaga sia kuat kaek dengan pila segala kehead. Jih, emang aja mah bung harwae nu nyewa pila. Aing itu tukang rongsok bisa nyewa pila mah. Kebenaran aing boga pila rek. Boga rek. Wah, atuh kebenaran yang gitu mah. Heug sabaraha eta nyewa kena? Aya cuk, tapi nya DP-na meureun 250 we lah. Lah, gampang masalah duit mah. Sabaraha cenah? 250 cuk. Jadi ternyangka bukan aku loba duit na anjing, banyak serongsok. Yo, duitna. Heeh. Yap. Ya mah tadi, yuk. Yap, yuk di ditu tuh. Dari mana barangsak daripada barangsak maneh. Bener emang sidik. Sakitu hirup ulin wae tapi boga pila. Aing teh atuh. Ya di cah heuh. Keu ya please. Ya atuh aing mah. Ganggu-ganggu ge loba pila mah di mana. Komisi atunya dik. Iya, aing ini sarapek yang peureum ya aduh. Heeh. Ya kuncina tah. Tah tahu milih wae gimana wae tah. Dua kamar. Siapa? Ayo nya. Ayo. Go. Ah, geusnya jadi capek ieu. Apa cina ge beda? Mas Sidik. Salah kunci lagi. Ah, si goblok nak kalumpat. Nying. Bener ieu mah aing katipu di wae. Ah, ari ae. Udah kena konten guys. Ternyata guys. Tapi oge ini. Pangelapankeun mobil lah. Hah? Pangelapankeun mobil. Siap. Urang ka ditolak, ke urang ka di deui. Ke jalan deui. Beres, bukan eta mah. Masalah eta mah budeg mah. Atuh ini mobil jualan sih aing. Nu dirasa sih kayaknya. Jalan meunang duit loba. Ayeuna mobil dijual cenah. Si goblok. Kawan aing emang adek. Naon? Adek. Ini kurang nyambung. Ya, bisa langsung. Ya. Puing ka mana tadi ku si dieu. Dia obat dijual. Mobil saha ieu? Boleh sabar kira-kira eta. Mobil saha ieu padu jual-jual wae. Justru gitu jahat. Di sini ulung ge. Ieu, mana mah pas jalan Munang loba malahan mah aing teh duit teh. Heuh dijual sabaraha sok we duitan. Tapi ieu mobil ek dijual cenah. Heuh dijual sabaraha kuwi duitan. Ya. Berapa tah? Bingung ieu teh we dijual ka sasugan mah ade. Butuh. Aing butuh sok wae di duitan dijual sabaraha cenah. Hah? Anjing capek ngurut ieu. Dijual sabaraha mobilna. Ya alhamdulillah wing. Dia teh mau gemuk, muat pare. Kita nyambung anjing begitu. Di Malambong mang. Anjing pan pas ka Jakar mah. Ek mundur deui anjing tenagana mah we. Anjir, tenagana mah ade. Dijual sabaraha? Rik, geus can lapan mobil teh. Ye, tah, Mang Ade siga butuh mobil tah. Ai sorangan ditah naon dia? Siga ngalapan mobil. Ngomong ka aing mah dijual cenah mobilna. Nawarkeun ka aing. Yuk, kieu dis. Sok we tah hargana. Ayo deh. 2-2an we. Liur. Anjing mobil mantap. Mobilnya sosok aing. Mau mobil teh bisa. Berat.